Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui sareng sim kuring sapara kanca masih sasarangan sareng ieu anu di ulam daya alhamdulillah Masih aya. masih di nomor tos ieu kita pangalaman kemerdekaan sareng Masih mancok. masih mancok ku hal eta aduh abdi ieu pang-pangna abdi pisan ieu lang teh nya sangat mengapresiasi atuh ojang dina pangalaman pisan. ada adik sing jantan motivasi kan Tah, dari pengorbanan tadi aya kreativitas anu sareng tadi kolaborasi na teh jadi aya kapasitas dina peuri jadi peurah kalau aya tadi tadi teh kang jam eta sih nu akhirna aya naon inovasi ya kata ini pengalaman regenerasi na teh Iya, penerus ya. Semangat insyaallah Ada terus berjalan. biasa jeung kan mengutip dari dina cara-cara abdi panginten termotivasi pisan ku berarti abdi kan ti abdi kawitan diajar ngibing pangintennya ta cari cakana musik abdi kan pemikiran anjeunna kita di cakana ku motivasi pisan terus ngalaman eta bieu teh ngalaman anu manggung kendangnya naik beca Tapi mapai sawah dan tegaduh kenal nggak mau ngacek. Jadi namut kita galung. Apa turun kita galung? Kambutis. Kambutis, kambutis. Sama Ayo kuduran orang hidupkan aja teh Iya. tetep kudurannya. Kita jantan sejarah simpai. Karena kapego paminapakeun teh mentas tol, mentas sawah. terus kabelekuk kayaknya kana leutan Ngabalesak ada lain kautang. Lain kaucil ngabelekuk sana ngabelekuk. Ya penyanyi dangdut di Malung ya. Ngabalesak jadi aya hiji waktu 5 bulan kendang, bakat tinggunya kana kendang. Jadi meningkatnya ngabalesak. Tak kenang teh sawah itu tolong teh bea, eta kagalangan sawah. Banyak ini tadi kenapa? Baiknya rajunya Itu dugikeun ka kitu. Tapi pamingkan caca langkung bahaya dugikeun ka tos tali. abdi panginten ngalaman abdi ya Asnya da ieu mah manggung ya. manggung dah pakajar-kajar stak kita aslinya. Ayo pengalaman pangintennya terus Jadi nganuhunkeun ka Bapak Utis, marantos, Moal hilap wasihan nambut, Kenal. eta virus adik abdi kan ya. Aya sakedik benten jeung ieu mah. Oh, Caca mah kan kapungkur mah tinu sawang teh tiasa tilu panggung tampil. gitu. Lamun ieu mah hoyong ngiring napakeun. Jadi milarian anu aya napeun. gitu. Nah teu gaduh hayaga, teu gaduh kenang dia mah namun teh cenah gitu. Jadi kena update rasanya ya. Pokoknya mah kudu sekecil di mana aya nu napakeun atau anu nabung. Teu napake bae, pokoknya mana miluan napake Bagus. Itu. Jadi ada di cepil na teh ieu nya. Mun kadang teret-teret trompet, parak bakra kenang, Iya. ngengkeung na eta soal om. Juk juga Juk. ayo gitu ya. dulu orang kene, ayo ya orang itu. Betul. Terus panginten pengalaman panginten dekat ATB di Kolong panggung. panggung sampai aja gitunya terus nambutan kendang ngajuk-juk tiap panggung anu Ya bentar kan Caca mah ditabe. ya abdi mah ngiri Ieu mah ngiring. kang serongkeun Kayak situ. Itu awal biji. Itu kaul hiji. Urang mah nya. Tapi ku ayeuna mah anes. Susah ya. Susah ku ayeuna mah. Udah kurang gelawe. Nah, Ulah sampai gitu Itulah tanya. sampai gitu. Barengan orang di rumah. Kamu lawe payung nah aku Namun masa teh sepintar MC-nya tah ieu. MC kahot. iya MC kahot ya kahot. Legend ya mah. Legend lah ya. ngaturnya aja Ngatur. Tos liren. Orang dia, orang mana nu jauh nu dekat. Perbandingan tehnya. Perbandingan. nah hiji Tos liren. Tos liren aya Mang nama. Adil dianggo ku abdi di rancang bolangnya terakhir. gimana orang Di rancang bolang. eta teh
sabolang teh nu geus mah cenah teh. Pamita ieu teh mah eta kan dibanding adek-adek. Mohon. Bos lirentein cek. Ari kana duit detik mah. Kacau ngobrolin nongkrong mah. Ulah dianggap heureuy. Dianggap heureuy. Henteu kana Tuh ayeuna mah terus biasa ka mana-mana kan kadang oge sok nyawaran awo ka pamboncengkeun sawe dari cece tebih wae ayeuna mah jalan kawan. Anu masalah cara kata yang tadi tuh pamboncengkeun. Ayeuna pan kamari teh. Tapi itu mah pengalaman anu sanesna. Luar biasa latihan teh pamita mah samingguan sakali berjalan tetep Ayeuna mah. Kembali ke normal ya, Sawitan normal. kan di Ayeuna Senayan Ayeuna teh sampai kayak jadwal rutin seperti sama istilahnya. Pengalaman ya gitu ya. Peuring lamun dicaritakeun mah. Aja kayak misalnya istilahnya mah Peuring pisan. perjalanan mah di pengantin. Ngadegna simpay teh pokoknya mata mun berat mah beratnya itu tapi da kumaha deui. Untung aya ieu kakak itunya nunguatkeun gitu. Wah, kita sepuh-sepuh Aya aneh. sepuh-sepuh. Kan hartos Saya eta simpay teh. Mohon. Ngamuatkeun magehan eta simpay. Narikan. Lamun dina alat musikna disimpay eta kenang lamun didedetkeun seorang kenang Kerengnya. begitu kereng. Kebo oge anu penurutnya. Kalian simpai mah geuninnya. Tidak mah kan ari simpai teh aya arti oge gini pecut, kali pecut ya. Kan dibeget-beget sabeugetan mah nya. Anu liwat oge jadi nurut gitu. Simpang teh mah parapatan teh eta gitu. Simpan teh wah. Simpang. Punten teh Simpang. 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 Nyarioskeun tali. Bisa begetan. Sama simpang. Ulah dukan cenah bercerai-cerai. Ari Kang Cece teh tadi kieu cenah lamun sabogen teh sabeungkeutan mah mata silakan. Jeung lami ya Beresan bisa dipanfaatkeun. Si di urang mah bina kampung Gagika sebenarnya. Kaeta kedahuyu sareng anu ngamoto ieu mah komo Prabu Siliwangi. Eta kan Silih. Ari Siliwangi. Magi Siliwangi teh silih sungitan, silih asu, silih asa, silih kan aya barengan kata-kata. Ya kejadian di PON. Namun orang Jawa Barat mah pelantaran boga simbol Siliwangi, kain mah galuh nyambil. Lancar we. Wayana sabeungkeutan. Wayana sabeungkeutan. Jadi untuk ningali ieu orang hideung, orang-orang bule. Itu. Aya itu. Afrikanya teh asaknya. Anu geus asak mah urang Amerika. Urang di Banten bagus Urang saya Sunda itu. matang. Sako matang. Kudu duluran elehna mah sadana gitu duluran. Harus bisa mudah-mudahan atuh pangintennya abdi Simpay Wadi itu mesti Simpay Wadi biasa istilahna mah ngalarapkeun naon hartos tina nu tadi ku abah juga. Saluyu teh nya saluyu salahnya nami ge cepeng teh dina perilaku sareng perbuatan teh gitu. Ku ayeuna pangintenna sebeje di abah di gua kancaran kiri sering kakuping pari nasihat Teu asa-asa lamun ngomong teh. Teu asa-asa lamun ngomong. rawas gitu abdinya jadi ulah pointernya ulah kenat-kenatnya ka urang sadaya urang pointernya abdi sadaya ai pangabdi disimpai panginten terasa dimurutan diri ngalenceng sakedik cepret panginten cepret mulu tadi nyeret anu dibantu dibantu tapi na ulah Ari Tapi ada anggar ada sebuah oge kudu saya ingetannya Ya. Pak. Kan Tepel ulah. kumaha oge nya sifat jalmi mah geuna ku aya watesna. Nah, mangka tidinya kedah luyu we sareng aturan aturan sudah. Jadi geuingkeun. Silih geuningan. Da wajibna jalmi mah ngaguruan sareng Guruan, diguluan. bener. Upami lepas tidinya atuh. Itu pisannya mas kene eta omongan Kang Atep teh kitu nya. Urang teh lain geus bisa ngalatih. Wah, Sabenerna urang teh ngajar budak teh bari diajar ka budak. betul Soalna aya sababarahan anu memang urang teh nyaho ningali budak bawa demongan dicokot. Teh sadar budak teh urang teh diajar tilu diajar ke urang. eta mah kadang-kadang kan gitu. Tapi Ya. tapi ayeuna kamujan di Cece itu karaos bah. Mau tadi di sawerkeun Kang Cece bahwa ini jadi urang teh jadi ulah ngalah duit tinu pencan masih kumaha carana pencan teh bisa Jadi duit. Eta Yang kehidupan urang lah itu. mohon alhamdulillah itu ieu mah 20 tahun ya 20 tahun itu nyepeng paguron teh nya
Ieu teh nuju umur 18 tahun diajar silat. Agaknya Yuswa sabaran ah 17 saya. Jadi terus sama di pabrik ieu mah. Terus sama di pabrik diajar silat nah dugikeun ka keluar di pabrikna. Jadi hoyong fokus silat. Jadi mata musuhna teh lain batu. Itu sejarah nanti pertandingan ya, kayak pertandingan dari batu pisah. Jadi luar biasa. Ayeuna nya alhamdulillah kan Cece mau cerita tadi mah nya. Paminten benten cerita benten level. Kan Cece perjuangannya dengan hasil ayeuna sesuai dengan perjuangannya sudah paminten masing-masing jadi pasti sesuai dengan kadar masing-masing. Ya ieu meureuh sareng abdi ayeuna anu 2 tahun fokus ngabantosnya jantan asisten gitu disimpai dari asisten disimpai ya nah karaos pisan gitu malahan mah pamit kedah jujur mah di pasien dok nanti alhamdulillah nya leungit 20 sekolahan tapi nya henteu leungit rezeki oge gitu alhamdulillah laras-laras bakti tinu pangandi ayo berkarya terusnya terus jadi atos nanti sanes tilu silat datang tinu itu sanes-sanes tapi orang mah tulus we ngalatih urang kali karaos pisan gitu rezeki Terus ya bola putus, sarapan, bola putus, kalau ada insya Allah. Kita lanjut terus. Sawalan mau pamit ke diamalkan kita gitu. Gila, ala kumaha oge, oke jadi nya nu kabayang banyak ngejang teh abi wae ngalaman umur sakieu beuringna di perang ieu sami ngalamannya ku zaman ayeuna kumo wah kabayang pengalamanna leuwih wah beuringna teh kumaha urang kerja teh baheula Jadi aya sebutan pencak bagelamanya pencakuah. nah Pencakuan awi. cukup dibuat bisa piring ya tapi kepuasan batin bedanya mana kepuasan batin mau tetap Kasukaan, kabungahan. Bari jeung hujan buku curut teh ngitrik we terus tah kolot teh. Anu modern pisan ya salah sajana tinu seueur praktisi silat anu memang memperjuangkeun ya salah sajana Jawa Barat mah Kang Cece penitanya urang kudu bangga ya silatnya tos lepas tinu bahasa pencakuah ayeuna di Oh. level internasional karena terus ngambah lah. lama 20 Mei teh tinggal Asian Games kemarin teh di deka samiliaran kan iya ada dia pelihara di hargaanna teh ke pemerintah itu kan luar biasa anu atau serta bawa bonus pon ayeuna duka sabaraha gitu ayo nu mah 1,5 kecepretan kecepretan kan mah tapi benten teh bentenna kieu ari pelatih banyak udah atlet cenah ayeuna lamun sange 300 nya dijek aja manehna anu kelas komal kita tunggal sakitu amun kelasan double kelas 2an misalnya begitu bagi 2 tapi aya kelakuan segede mun 300 teh sabaraha bagi 2 tapi ari pelatih mah ada biasa we dah urang kan jadi atletnya baru gitu pas jadi pelatih mah oh rada benten gitu nya urang mah dibagi 10 Habis kan Cece. Habis Cece. terus tapi cara ngarengan tapi anggar dibagi 10 sedangkan dibagi 10 tuh nominal lagi dihandap nu atlet ya dia anak atlet tadi pelatih mah jantan dibagi 10 deh perolehan teh kieu misalnya perolehan teh mana mun 10 juta hiji emas berarti urang gedak emas samari ya terus kena 10 juta nah dino ieu meureun 5 juta dino karak aya 5 terus 25 kena 10 tambah 25 anu pungna aya kilu bisa 5 juta tah gitu katanya jumlah jableskeun dibagi 10 sebanyak Sekedap kurang gitu aja. Kurang lirena sekedap. Antos. Rawargi sekedap kurang muncul.